jelema anu tileutik hayang jadi tukang mabok. Eueuh jelema anu tileutik hayang jadi maling. Eueuh jelema anu tileutik hayang korupsi. Eueuh jelema anu tileutik ngadara barang anu haram. Eueuh jelema anu pemikiran kadinya. Jadi ngalakukeun tak aya nang ngalakukeun kitu peta eta jelema eureun tina ngaji. Mantap. Lamun urang manggi daerah ya, lamun daerah eta masa pengajian insyaallah beres. Ngan lamun hiji daerah eta geus jelema nu ngarti pengajian, geus teu kudu dianjurkeun masjidna, geus teu kudu dianjurkeun ieu geus hancur sorangan pengajian. Geus kudu mana kudu asup ka muslim, mana kudu urang salat teu kudu kitu pengajian areun kabeh.